أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hei sakabeh umat Islam nu aya di ieu alam, anu sami-sami paham wajib ngaji masing dawam, margina urang sadaya hirup sakadar ngumbara, duka isuk duka jaga rek ninggalkeun alam pana. Geuning hirup teh teu langgeng, urang singa rasakeun sanajan masih katineung umur hayang panjang ampleng. Urang teh salaku umat sadaya mikul amanat, wajib ngaji wajib salat 5 waktu ulah lat. Entong hayo bae sibuk ti sore dugi ka isuk, da dunia mah bakal amruk, jasad urang bakal buruk. Nu mawi sing seueur eling ti beurang sareng ti peuting, silih ajak silih aping, silih jaga silih geuing. Tukang dagang tukang tani sing nyerahkan diri, meh dunia akhirat terugi, tong tinggal solat jeung ngaji. Jerih payah banting tulang, beak peuting beak berang, eueuh waktu anu senang belaan ngaji teu datang. Karepot jeung kariweuh moal arek reureuh, boro nu sagala eueuh ngala dunia moal sebeuk. Dunia tungtut ilmu siar, pan urang wajib ikhtiar supaya urang diganjar waktu ngaji ulah liar. Sanajan repot digawe eueuh waktu anu salse, pepejego atom pere pagawean tunda bae. Geus datang malakal maut, taya budak taya kolot, taya salse taya repot, tetep nyawa mah dibetot. Teu bisa mundur sadetik, najan urang bari cerik, harta banda teu dilirik, tetep urang bakal balik. Balikna ka alam kubur, waktu ninggalkeun lembur. Ayeuna mah amit mundur, harta banda milik batur. Anu meunang jerih payah, loba kebon loba sawah, kendaraan katut imah, geus maot ku batur pasrah. Aweuh anu bisa nulung sanajan duit satangtung, engke mah bakal kadungan dunia nu digugulung. Teu ingat teu apal, isuk rek datangna ajal, beak waktu keur amal, akibatna hirup gagal. Sapa panjang hirup padahal
pepejesing buru-buru mengpengaya kene waktu pikeun urang nyiar ilmu saban dinten saban minggu hirup urang masing mikir ngajawab mungkar nakir nu datangna matak gimbir bari mamawa gegendir ayu urang geura tobat mengbeng urang encan telat omatong ninggalkeun salat ngarah salamet akhirat